Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Kang Oik Borela nya. Mohon ulah hilap ieu channelna di like, di subscribe, di komen, oge di share nya bagikeun gitu. Eh Karena saya pengen kadang lagi saupamina ayeuna urang nalungtik oge nyakseni pencipta lagu anjeunna panginten teu sagawayah tangtos panginten gaduh sejarah sewang-sewangan atanapi nilai historis anu luar biasa. Nah eta teh ngadamel lagu teh anu karaos ku dirina nyalira atanapi hasil observasi milarian non cerita-cerita anu tiasa dilebetkeun kana lagu eta. Tah kita nu lagi simkuring bari naros heula mohon saupamina ayeuna kadang margi ngadangukeun lagu anu raoseun, musik oge anu raoseun, penyanyi anu merdu, urang bade nganuhkeun ka saha sok. Kulan kanu nyiptakeun lagu lepat. Ka pemusik oge lepat. Kanu nyanyi lepat. Ka Gusti Allah cenah oge eta ge lepat nya. Tah, simkuring ngawarosan upami urang ngadangukeun lagu nu raoseun, musik nu raoseun, penyanyi anu merdu, urang kedah nganuhkeun ka saha? Ka tukang jahit. Nah, cenah Kang Oik make ka tukang jahit urang buktoskeun. Kadang margi terang lagu rock. Tah, ayeuna Kang Oik bade naros. Saha anu ngadamel rock? Tuh, kan tukang jahit. Terus ayeuna lagu pop. Ari lagu pop teh panganten pop teh nya anu disebat sepan-sepan teh nya rock mini teh gitu tah. Sepan pop. Saha anu ngadamel eta? Tuh, kan tukang jahit. Mohon. Terus lagu blues. Anu ngadamel blues saha? Tukang jahit oge. Laras mohon. Lajeng lagu naon deui Kang? Lagu jazz. Tah, lagu jazz teh eta teh asalna katana tina jazz. Tah, saha anu ngadamel jazz? Tuh, kan tukang jahit oge mohon. Coba bade lagu naon deui mohon. Kelan lagu dangdut dena diganti ku C tah mohon saha anu ngadamel eta tuh kan tukang jahit oge gitu tah. Oke jika bingah mohon ayeuna usumna kolaborasi pengen tari kolaborasi teh pengen gabungan duet kadang-kadang eta teh benten genre gitu kan contoh ayeuna Raja Dangdut Rhoma Irama alhamdulillah tos kolaborasi sareng Desi Ratnasari mohon gaduheun lagu sae pisan nyaeta laguna teh begadang di tenda biru mohon tah gitu buktos. Oke juara idola kapungkur anu namina Firman tos kolaborasi mohon sareng saha sareng Joni Iskandar dina lagu naon Kang Oik nyata laguna teh kehilangan secangkir kopi tah gitu. Mohon mari anu kapungkur mah non Peter Pan nya aya nama panginten Noah nya Kang Ariel. Ariel Noah eta tos kolaborasi mohon sareng saha sareng Kang Oik Ariel Noah kolaborasina nyaeta sareng Iwan Fals mohon dina lagu naon Kang Oik dina laguna teh kupu-kupu malam dibongkar eta teh mohon. Malah wengi dina MNC TV anu namina Saskia Gotik mohon Saskia Gotik teh eta teh tos kolaborasi sareng Joshua mohon dina laguna naon Kang Oik dina laguna teh 1 jam diobok-obok gitu. Cenah mah. Lajeng ayeuna panginten usum di mana-mana leasing atanapi debt collector tanya anu sok nagihan ka bumi-bumi atanapi ka lemur-lemur atau mana-mana mangkat di jalan segala ya namanya tah debt collector teh ternyata aya nama tos gaduhan lagu mohon lagu naon cenah Kang Oik lagu debt collector ternyata laguna teh lagu dangdut ti Meggy Jet pami telepatna tah kieu laguna debt collector mah jatuh bangun aku mengejarmu tapi dirimu tak mau mengerti ya mohon kalau nyara rumput di tagih teh nya gitu eta pentan lagu debt collector mali ayeuna nasabah oge sami gaduhan laguna sami ti Meggy Jet lagu dangdut nu kumaha lagu nasabah kieu laguna teh terlalu mahal harus ku bayar cicilanana tiap bulannya janten
buktosan debt collector gaduhan lagu, nasabah gaduhan lagu, kayak cenah Ari Dealer gaduhan lagu tuh sami Dealer oge gaduhan lagu. Anu kumaha lagu Dealer mah? Tah lagu Dealer mah nyanak ti lagu Sunda, nyata laguna teh ti Niada Niati mohon. Nu kumaha cenah kang laguna? Nu kieu ieu, Dealer ieu. Ulah jalir janji, ulah jalir janji, komo deui arek niat nganyuk deui. Gitu. Oke Bang Ten terakhir kanggo sadayana kade anu ngagaduhan murang kali balita di bawah 5 tahun. Kade enak teh seueur lagu anak-anak anu menyesatkan, lagu anak-anak anu salah. Nu kumaha we kang oik laguna, lagu anak-anak anu salah teh anu lepat teh sapotos kieu. Bintang kecil di langit yang mana? Yang biru tah eta teh lepat. Amargi naon? Ari bintang kaluarna siang atau nepi wengi. Wengi kapanan? Tah eta bade naros. Mohon ari wengi eta bintang eta langit teh biru atau nepi kumaha? Hideung. Oh berarti buktos bintang kecil di langit yang hideung. Hideung oge lepat mohonnya. Da ayeuna pami kaayaan langit hideung pas nuju hujan mah kadang-kadang tara kaluar bintangnya gitu kan. Kadang teh bintang kecil mah di langit yang tinggi gitu tah. Sanes di langit yang biru, sanes di langit yang hitam gitu kan. Tapi di langit yang tinggi gitu tah. Terus aya deui bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Eta oge lepat mohon. Naon Kang Oik nah make dilepatkeun. Habis mandi ku tolong ibu. Kedahna kumaha? Ya, geus mandi mah di mana-mana oge di baju heula, di calana heula, kakarak nulungan indungnya. Atuh meureun kabayang. Habis mandi ku tolong ibu. Meureun tataranjangnya teu diacuk-acuk acan gitu tah. Jadi habis mandi mah ku udah nanti habis mandi di baju heula, di celana heula kakarak nonton ibu gitu tah. Terus hiji deui lagu anak-anak anu paling parah ya. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu cenah. Bohong eta ogen. Naon lagi bohong? Kang Oik bade teu maros. Cik ari ti peungi nya ti peuting eta orok atawa budak teh sare atawa begadang. Kulah? Sare. Berarti saha nu nyaebut susu teh? Bapana otak kitu oge nya. Bapana kitu tah. Kadang lagi sakitu heula. Tisim kuring Kang Oik Borelak belah hilap panginten pantun teras di channelna Kang Oik Borelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.